Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana nu kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun kana hancanu katunda masih nerangkeun dina bab jalma anu minta-minta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma su'aluhu lil mustaqbal pala anapun ari minta-minta kerepi zaman pikahareupeun hukumna teu meunang. Naon margina teu meunang li anna fihi salasata ahwalin. Karena sanyana dina minta-minta komo keur zaman pikahareupeun eta teh aya tilu pirang-pirang tingkah. Ihdaha ari salah sahijina ahwal nu tilu tingkah ma eta perkara yahtaju anu butuh jalma ilahi kana magodan isukan. Alasan kahiji pangna teu meunang, teu dimeunangkeun keur jalma-jalma minta-minta keur naon, keur bekal 2 poeun, saminggueun, sabulaneun gitu keur gugunuk kitu naon pangna teu dimeunangkeun sabab ieu jalma minta-mintana keur perkara nu dibutuh keur poe isukan. Alasan kadua pangna teu dimeunangkeun wasaniatu jeung ari kaduana mayahtaju ilaihi ba'da arba'ina yauman aw khamsina yauman. Alasan kadua pangna teu dimeunangkeun sabab manehna mikabutuh kana eta perkara teh sabada 40 poe atawa 50 poeun. Tentunya 40 poe 50 poeun moal beak rek kugunuk minta heula jajaluk. Tah itu hukumna teu meunang. Alasan katilu wasali satu, alasan katilu pangna teu meunang minta-minta wasali satu mayahtaju ilahi ba'da sannati. Mana aqta'u annaman ma'ahu mayakfihi wa yakfiyaluhu sanatan. Pasu'aluhu haramun. Alasan katilu jalma minta-minta teh minta-minta karena perkara nu butuh keur manehna tapi butuh keur jangka satauneun, keur bebekalan satauneun minta-mintana. Tah maka ngamistikeun urang sadaya kana minta-minta model kitu jalma nu minta-minta nu nyukupkeun keur satauneun, cukup keur dirina, cukup jeung keluargana moal beak satauneun. Maka mentana eta pasu'aluhu haramun, minta-mintana hukumna haram. Naon margina? Margili anna dzalika goyatul gina. Karena sanyana perkara anu cukup moal beak dahar dipake dahar isuk jeung beurang jeung keluargana dipake dahar ieu bekal sataun moal beak. Eta teh termasuk jalma goniun kitu teh termasuk golongan jalma anu beunghar atuh sataun moal beak mah ta eta mata hukumna teu meunang. Margi paing kana yahtaju ilaihi qabla sanah lakin yaqdiru ala su'al fi dalikal waqti wala yafutuhu furduhu as-su'al la yahilu lahu as-su'al. Margi sanyana jalma anu butuh kana hiji perkara dina satauneun ku jalan jajaluk meminta-minta ngan manehna teu mampu kana minta-mintana dina harita waktu. Nah, teu lepot ka manehna kasempatanana keur minta-minta maka layahilu lahu as-su'al wayahna keur manehna teu dihalalkeun itu minta-minta. Naon margina li annahu mustaghnani su'al fil hali karena sanyana jalma harita anu moal beak bekal satauneun teh termasuk golongan jalma anu beunghar, jalma anu sugih ani sual fil hali sugih tina minta-minta. Jadi teu kudu minta sabab bekal ge aya keneh gitu. Jadi henteu madarat moal kalaparan selama sataun ge teu minta-minta. Wa rubbama la ya'isu ilal ghaddi. Jeung pastina henteu hirup ieu jalma ilal ghaddi nepikakeun poe isukan. Payakunu qad sa'ala maka kabuktian ieu jalma qad sa'ala nyata minta jalma makana perkara layah taju anu teu butuh jalma
illa wujida kecuali dipanggihan indahu saningeun jalma naon ma perkara yakfi nu nyukupkeun ieu mah kaya jalma min gida yaumihi tina kadaharan poena eta jalma wa isailatihi sareng kadaharan peutingna ieu jalma. Pastina ieu jalma misalnya henteu hirup kana poe isuk maksudna mah jalma anu geus eueuh bekal lamun teh mah teu menta-menta henteu jajaluk teu menta-menta ka batur manehna moal hirup isuk bakal kalaparan itu ta jalma anu bakal kalaparan poe isuk mah yakunu qad saala manehna anu matak beak mata kalaparan mah teu nanaon gawe eueuh teu bisa usaha ayeuna madarat daripada kalaparan kerja anu kitu itu hukumna meunang menta. Tapi lamun teh mah manehna ieu mah tak hirup we isuk hirup keneh da komo aya keneh bekal komo bekal satauneun mah maka haek manehna menta yeuh aya ieu bekal mah di imah teh lain satauneun ieu saminggu mah moal beak ngan daripada ngadaguan beak saminggu rek menta-menta. Keur bekal pisau minggu hareup tapudan di dia diterangkeun maka jalma anu model kitu teu dihalalkeun keur ieu jalma itu menta-menta anu henteu mika butuh keur poe harita gitu. Da harita mah manehna teu butuh dahareun saminggu moal beak di saminggueuna oge ta eta teu butuh. Ida wujida indahu mayakfihi min gida yaumihi wa insyaalatihi karena manehanana keur dahar poe isuk jeung sorena itu aya keur poe isuk teh ari menta-menta ti poe ayeuna itu teu meunang. Wa in kana yafutuhu suatu soal wala yajidu man yu'tihi law akhara as-su'al yubahu lahu as-su'al. Kecuali jalma usaha geus teu bisa ku keluarga anu naon geus eueuh teu boga keluarga anu nanggung jawab itu hidup geus sorangan sebatang kara gawe kaditu kadieu komo ka pabrik moal ditarima misalnya geus kolot geus teu boga kemampuan rek usaha naon rek buburuh macul moal aya anu mercaya da geus kolot misalnya itu ya hanya ngandalkeun menta-menta we tah kerja manu ngandalkeun menta-menta eta misalna hukumna meunang sok sanajan ieu bekal mah moal beak saminggueun meunang menta-menta moal beak saminggueun oge sabab misalna kieu ieu bekal teh bisa saminggueun deui dahar cukup saminggueun deui ngan lamun poe ayeuna manehna teu menta-menta moal aya panggih deui jeung jalma nu bakal mere. Itu misalna poe pasar teh pasar saminggu sakali misalna aya kan di daerah lemur mah di kampung mah pasar nu muka saminggu sakali poe pasar teh misalna poe Senen ngungkul mukana tah ayeuna poe Senen manehna dihitung ieu bekal teh jeung dahar jeung nanaon teh hirup sorangan cukup saminggueun sampoe poe Minggu atawa sampai poe Sabtu. Ngan lamun kuring teu menta ayeuna moal panggih deui jeung jalma moal panggih deui jeung jalma nu mere tah keur jalma gambaran nu kieu mah punten bisa disebutkeun di dieu diterangkeun hukumna law akhara su'al yubahu lahu as-su'al lamun teh mah manehna ngahirkeun ngadaguan heula beak ieu dahareun keur saminggueun engke datang ke poe Senen kaburu beak naon dahareun eueuh deui keur bekal moal panggih deui jeung anu mere kaburu beak manten sieun kaburu kalaparan tah hukumna kerja manu eta yubahu lahu as-su'al dimeunangkeun hukumna menta naon margili anal baqwa ila sanah ghairu ba'id bagi tetepna kana sataun eta teh teu jauh wa huwa bi takhiri su'al yakhafu ayab komutiron ajijan amma yugnihi wa tarahil muddati alladhi yahtaju fiha ila su'al la yaqbalu ad-dabtu wa huwa manutun bi ijtihadihi wa daruli nafsi ya qalbuhu wa ya'malu bihi wa la yusgi ila tahwifi syaitan. Jadi di dia karena sanyana tetepna sataun eta teh teu jauh tetepna sataun bari ieu jalma kalawan ngahirkeun menta-menta sieun itu henteu tetep dina madarat
cok sieun apes dina perkara nu nyugihkeun ka jalma lamun manehna ngangke-ngangke kana waktu ayeuna manehna butuh dina eta waktu teh keur menta sedengkeun layak balu adab tu eta henteu narima kana melengeran ari dob teh nyaeta anu ngagantung ku sungguh-sungguhna jalma nunggu kana dirina. Jadi menang tadi kerja mah anu geus teu boga usaha geus kolot hidup sebatang kara eueuh nu matak nu mere manehna nganalkeun tina dahar-daharna naon nganalkeun tina barang pentana jajaluk. Jadi lamun teu jajaluk mah eueuh jeung barang dahar ta eta mah anu hukum nu kitu mah hukumna meunang karena rek gawe geus eueuh tanaga geus mulai nu percaya ta eta mah hukumna meunang. Bahkan pa intaroka suala pitil kalhata halati hatta mata ya samu. Bahkan ketika manehna komo geus teu boga di imah nu tadi teh sebatang kara geus teu bisa gawe daftar gawe teu boga gawena naon ngan ngandalkeun tina barang penta tina barang main ngandalkeun tina jajaluk heg manehna aya kesempatan keur jajaluk aya kesempatan keur barang penta manehna teh moal barang penta daerah ayeuna mah sahingga manehna batak maot naudzubillahi min dalik ku teu barang pentana teu barang main teu jajalukna hatta mata manehna maot yasimu hukumna berdosa eta jalma dosa. Naon margina pangna dosa li anahu alqon nafsahu ila tahalukah karena manehna ngibakeun dirina kana karuksakan da gara-gara ngandalkeun gengsi ngandalkeun era barang pentana era barang mainna era jajalukna ta eta ngandalkeun era nepikeun manehna jadi korban awakna komo sampekeun teu barang dahar kalaparan sehingga maot ta eta hukumna dosa komo sampekeun maotna gara-gara gengsi embung barang penta kerja manus batang kara tadi teh beraskeun atuh pasu alupitil kalhalati akal kasbi barang pentana kerja ma anu model nu neme manehna geus teu boga usaha sebatang kara moal bisa barang dahar lamun teu barang penta moal bisa barang dahar lamun teu jaluk teu mapayan barang penta ka batur teu barang main maka barang penta nu model kitu hukumna kal kasbi eta mah teu aya bedana seperti usaha berarti usahana manehna ku kituna ku barang penta aya nu dimenangkeun kade kumaha mun budak kora mah punten can teu asup budak ngora mah komo masih jag-jag keneh buburuh macul bisa keneh ini ka pasar buburuh mangul bisa keneh ya mempar sebatang kara nu geus kolot buburuh macul moal aya anu mercaya buburuh mangul moal kabawa geus rempo tah wayahna manehna anu kitu mah berarti bisa barang daharna teh ku barang penta ku jajaluk maka hukumna jajalukna eta hukumna meunang bahkan bisa termasuk dina tingkah kieu mah kal kasbi teu aya bedana we saperti jadi lada usahana ku menta-menta waladilu fi sual fitil kalhalati bahkan teu kaasup hina ieu jalma dina menta-menta dina tingkah model kitu mah sabab keur nyalametkeun naon nyawana nyalametkeun hirupna dalam mun teu menta moal boga barang dahar sedengkeun urang teh ulah nibakeun awak kana karuksakan wa innama dillu jeung pastina jadi hina jalma ida saala di mana menta jalma min gore hajati nu matak jadi hina jalma menta teh lamun manehna teu aya pangabutuh ari mah aya pangabutuh butuh naon butuh keur nyalametkeun dirina ulah sampai terjerumus kalaparan lamun cicing di imah usahan teu gawe henteu geus nu percaya cicing weh ngerem mung init ka pasar mung menta-menta mata kalaparan tah karena era hina punten justru nu kitu lain hina untuk eta karena ada pangabutuh menyelamatkan nyawana nyelamatkan kalaparanana eta hukumna meunang ente naon sababna sabab barang pentana eta mah
tina naon karena panga butuh beda deui nu hina mah nu matakina mah barang pentana lain keur kebutuhan nyalametkeun diri na tina kalaparan. Fa innaman malaka fauta huta yaumihi la yahilu lahu asual. Maka sanyana jalma nu ngamiliki kana kakuatan dina poe eta jalma nya makana punya boga dahareun poe harita itu boga keneh tuangeun itu kuat lah dahareun poe harita layahilu lahu asual maka kembali cek tadi ge teu dihalalkeun keur eta jalma anu boga dahareun keur poe harita mah teu dihalalkeun menta-menta li annahu yudillu nafsahu min ghairi daruratin keur eta jalma sarua jeung ngahinakeun ieu jalma kana dirina jalma tina teu madarat. Teu madarat kumaha? Ieu gambaran jalma lain sebatang kara budak arora, mung gawe, mung usaha eta mah hanapna menta ta eta mah sarua jeung nibakeun dirina kana kahinaan karena tina teu aya madarat. Wa huwa mukhalifun lil hadis asabik sedengkeun jalma anu tadi nganalkeun menta-menta mung usaha mung gawe komo nganalkeun gengsi maka ieu jalma anu model kitu mukhalifun lil hadis eta teges nulayaan kana hadis anu teh heula tadi. Tah jadi kade ulah gagal paham berarti umumna menta-menta teh cek asal pokok teu meunang umumna diharamkeun tapi aya anu minta-minta jajaluk barang main hukumna anu dimeunangkeun nu kumaha anu madarat teh nu mata kerja manu madarat mah jadi meunang sabab manehna moal bisa barang dahar lamun teu menta-menta moal bisa barang dahar lamun teu menta-menta manehna moal sehat lamun teu menta-menta manehna moal aya kakuatan lamun teu menta-menta moal bisa awak sehat kalaparan lamun teu menta-menta berarti menang kadaharana teh menang duitna teh ladang menta itu keur jalma anu geus sagala teu naon geus eueuh anu nanggung jawab ke keluargana geus gawe nu tadi teh ka ditu ka dieu mentok gambaran geus solot ta eta mah hukumna minta-minta hukumna menang kan kanggo urang hadirin sadaya diusahakeun urang ulah semaksimal mungkin ulah ngandalkeun menta-menta salagi urang mampu salagi urang sehat jag-jag ulah menta-menta komo lamun anu aya keneh keluarga ketika anu jompo aya keluarga itu aya kewajiban nu jadi anakna karena anakna bisa dewasa bisa gede teh kan diusah baheulana diurus kudu jadi orang tua maka jaga kehormatan keluarga jaga kehormatan kolot ulah sampai kolot terjerumus karena jadi minta-minta itu kewajiban anak. Hadirin jamaah sadayana rupina pangosan cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring anu ngadugikeuna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna mangga tutup sasarangan kudu majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.